baheula antara Iran jeung Baghdad tengah hiji terus pisah jadi dua Irak jeung Iran sarua itu sajajahan kemudian dibagi dua. Nah kebenaran jalan masuk perbatasan antara Irak Iran didinyalah lahir Tuan Syekh Abdul Qadir anunya nama mejena kerulin letik kene ngadenge suara ya mubarak kaget kan nyana keur letik kene sekitar umuran 5 tahun 6 tahun aya suara tepuguh timbana ya mubarak mubarak kaget jana lompat ka imah kaget suara ya mubarak lompat ku saking sieun-sieunan naik ka para barang di para blok para muka rarasaannya kadeleulah jelema keur wukuf di padang Arafah umur 6 tahun geus bisa dedeulean gitu mata urang mah dedeulean teh kuntilanak pocong urang mah ieu mah blak geus dibukakeun hijab ku Allah bisa neuleuh keur wukuf di padang Arafah kagetnya langsung turun bebeja ka emakna mak aya naon ari weus-weus kan di ais ku emak aya naon cing aya naon tadi ngadenge suara ya mubarak kaget emakna ulah terus kaget sieun lompat terus ka imah naik ka para ningali nu keur wukuf di padang Arafah diusap ku mana geus ulah loba omong cek mana geus aya pirasat makna ge bahwa ieu budak teh lain sambarangan urang ge nu jadi kolot teh ka anak lain-lain pirasat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahul wusula ila musyahadati anwarihis saniyah wajtabahum liirsyadil khalqi wa ib'adihim 'anil wasawisi syaitaniyah waja'alahum abwaban liman yuridul wuluja li hadratih wa khassahum bil ma'arif wal asrar min baini khaliqatih wa aminahum fi kitabihil muqaddasil maknun biqaulihi ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatir para habaib baik luar negeri maupun dalam negeri anu kusim kuring dimulyakeun tegese Gusti ingsun sadaya lan kepala ingsun sadaya lan
panutan ingsun sadaya ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala al-hasibun nasibus syarif kang duwe pangkat tur kang duwe turunan kang mulya as-sayyidus syekh Muhyiddin Abdul Qadir kang dadi sayyid tanah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jailani kang bangsa Jalan Al-Hasaniyu Al-Husainiyu kang bangsa Hasan tur kang bangsa Husain qaddasallahu sirrahul aziz muga-muga ngabersihkeun sapa Allah ing jero atine ya Abdul Qadir kang mulya wa nawwara darihahu syarif lan muga madang ya Allah ing kuburan di Abdul Qadir kang mulia Ibnul Imam Sayyid kang dadi putra lanang Imam As-Sayyid Abi Shalih Musa Jan Kidausat Ibnul Imam Sayyid Abdullah kang dadi putrane Imam Sayyid Abdullah Ibnul Imam Sayyid Yahya Zaid kang dari putra lanange Imam Sayyid Yahya Zaid Ibnul Imam Sayyid Muhammad kang dari anak lanange Imam Sayyid Muhammad Ibnul Imam Sayyid Daud kang dari putra lanange Imam Sayyid Daud Ibnul Imam Sayyid Musa kang dari putra lanange Imam Sayyid Musa Ibnul Imam dari putranya Imam Sayyid Abdullah Ibnul Imam Sayyid Musaljun dari putranya Imam Sayyid Musaljun Ibnul Imam dari putranya Imam Sayyid Abdullah Al-Mahb Ibnul Imam Sayyid Al-Hasan Al-Muthanna kang dari putranya Imam Sayyid Hasan Al-Muthanna Ibnul Imam Al-Hammam dari putranya Imam Al-Hammam Sayyidina Al-Hasan As-Sibti ini Gusti Sun sadaya nyatana Sina Hasan As-Sibti Ibnu Sayyidina Maulana Amiril Mukminin kang dari putra lanang Gusti Sun sadaya Maulana nyatane Amiril Mukminin kang dari raja ning mukminin kunya Abil Husain Hasanain Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in amma ba'du amma kama mayakum min syai'in wa falitil witil ya wujuban ulipa ba'du ay ba'dal mazkur minal basmalah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man dzikir dibuang mayakum min syai'in dan dina tempatna amma sama gaganti tina mahmayakum min syait kos gitulah aturan ilmu nau ba'du dibuang modok ilehna wajib dimamnikan kana dhamma qablu kagairu ba'du asbu awalu wadun wajatu adun wa ngaji budak letik kos gitu lawarok tawagaji kasit sababadu setiap kanjeng nyarios lalu dipisah make amma ba'du mantaku orang guari diturutan make amma ba'du macana lamun nurutkeun ceuk alinahu ulama ba'd lain Quran ieu mah keur carita nahu alpiah ngajelaskeun domahkeun sok aya anu ceramah make amma ba'd teu bagus amma ba'du lamun maca Quran gagarak mim ba'd tapi ieu mah babacaanana keur carita babacaanahu amma ba'du ulah dipaksakeun amma ba'd lamun eta kompetisi coret merah aya kiai aya amma ba'd coret merah
jadi teu bagus amma ba'du macana gitulah diatur ku ahli bilagah likulli magol wa likulli midan rijal tiap makom aya makolna jadi orang makomna ieu mah makomnahu amma ba'du henteu cenah kula mah amma ba'd bae atuh sabodo sia ngancak masyarakat nu nyaho kiai bodoh mantan geus kitu teu maju bodoh lantaran kudu amma ba'du amma ba'd emang salah sok sia mah sok aju hayang disesuaikeun sungut na meureun sia mah padahal ge likulli maqam magol salaman dengan kurang pas jadi intinya grup lamun mur nomor 12 atau kudu 12 deh. Lamun mur 12 dibere 13 logor. Abi brojak ge embungeun logor. Aya apaan didinya teh wajib kudu ditendenan Pak litil ya wujuban uli Pak lamun teu aya apaan berarti salah sana salah neraka jahanam berat lain ieu mah lain urusan neraka ieu mah mata turika udamaiban ketika sesuai jeung aturan nahu maka tercelaklah orang nu ngomongna maka bisa diajukan bodoh amma ba'du fayaqul bakal nyarita seorang rajaning wali dengan gelar Gausul Azam gelar Kutubur Rabbani di Jakarta aya tokoh Rabbani aya di Jakarta opat tingkat dinya wah tokoh Rabbani eusina sempak jeung cangcut belon ta tokoh aduh ngisin-ngisin we wara mewah tokohna itu tokoh Rabbani teu kira-kira budak nyeun tokoh Masya Allah barang asup ka jero urang gambarna gambal aya wal haikalu somadani gelar-gelar unggul wal kindilul lamiun nurani sultanul awliya wal arifin burhanul asfiya wal wasilin bazullahil ashab maulana wa sayyiduna wa qudwatuna ilallah ta'ala al hasibun nasibus syarif as-sayyidus syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jailani al-Hasaniyul Husaini ditinjau ti Bapak Hasan ti Ibu Husain qaddasallahu sirrahul aziz mandak cek Syekh Fadil lebih bagus membaca radhiyallahu an dibandingkan qaddasallahu sirrah waktu keur ngaji di dieu lamun urang ningali dina kitab fatawi kurang bagus jadi nyana melihat satu sisi lain kernya ngaletikeun lain keur nyalahkeun kurang perbandingan tetep jang gelar wali radhiyallahu an lebih bagus qaddasallahu sirrahul aziz nunggal kitab nyana hampir nyalahkeun ka qaddasallahu sirrahul set kurang simpati ku Allah dikitukeun bab kurang rob artina kurang ningali fatwa ulama ahli Allah ketika ulama baheula di zaman Ibnu Hajar ngarumuskeun tentang bagusan qaddasallahu atau radhiyallahu untuk julukan wali Allah dikeluarkeunlah hujah-hujah jeung dalil-dalil argumentasi nu pohara tetap
nur raja unggulan kene qaddasallahu sirrahul aziz wa nawwara dharihahu syarif dasan mantak tiba heula qaddasa geri geus didiskusikeun baheula kula inget bae ketika nyana ka dieu nyana nyarita lebih bagus radhiyallahu an oh cek kula ieu kurang pati luak lieu eueuh masalah ngan kan geus dipatwakeun geus didiskusikeun lain sepangkat urang nu ngadiskusikeun sepangkat Ibnu Hajar Imam Romli jelema nu teu nyahoun kana hulu peda teu nyahoun ka jengkol urang mun ngomongna Hajar Habib Rozak mah teu percaya urang sebab naon atuh keur ngaji ge ngopi terus panjenengan mah ayo nu ngomongna ahli Allah salah radhiyallahu anhu dengan dibandingkeun sebab ahli Allah ieu mah ahli batin geus qaddasallahu sirrahul aziz cenah kan sahabat kunaon teu qaddasa sahabat leuwih qaddasa ngan nyana nu ditembongkeunana syariat gelar ulama radhiyallahu anhu gelar itu ulama Amiril Mukminin Khalifah Amiril Mukminin radhiyallahu sebab nu dijalankeun secara zahir syariat ketika nu dijalankeunna batin qaddasallahu sirrahul aziz atawa quddisa sirruh lain cakula Ibnu Hajar geus ngajelaskeun dina fatawi tinggal dituturkeun bae da cenah ku alaman deuk radhiyallahu anhu kumaha sia bae bejaan ongkos sia Ibnul Imam Sayyidi Abi Shalih Musa Janki bapana Sayyid Abi Shalih Musa Janki Dosat panjang orang menyaritakeun Dosat aja Ibnul Imam Sayyid Abdullah Ibnul Imam Sayyid Yahya Zahid Ibnul Imam Sayyid Muhammad Ibnul Imam Sayyid Dawud Ibnul Imam Sayyid Musa Ibnul Imam Sayyid Abdullah Ibnul Imam Sayyid Musa Al-Jun Ibnul Imam Sayyid Abdullah Al-Mahdi Ibnul Imam Sayyid Al-Hasan Al-Musanna Ibnul Imam Al-Hammam Sayyid Al-Hasan Al-Sibti Ibnul Sayyidina wa Maulana Amiril Mu'minin Abil Hasanain Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in etalah Tuan Syekh Abdul Qadir ditinjau tina turunan min jihatil ab wah jadi itu orang paingan jadi wali orang binna heula deuleu mentak lamun aya jelema jadi kiai ke binna bin saha mentak lamun aya jelema jadi bupati binna bin saha mentak lamun aya jelema jadi copet binna bin saha sarua atuh binna horenganan ieu mah bin cinglu tuh majana sakitu mah tuh bin beuh kanjing boga minantu Amiril Mukminin Sidina Ali teh boga anak Sidina Hasan boga anak Sayyid Hasan Al-Musanna boga anak de Sayyid Abdullah Al-Mahdi boga anak de Sayyidina Musa Sayyid Musa Al-Jun boga anak Sayyid Abdullah boga anak Sayyid Musa boga anak Sayyid Daud boga anak Sayyid Muhammad boga anak Sayyid Yahya Zahid boga anak Sayyid Abdullah boga anak Sayyid Abi Shalih Musa Janki boga anak Sayyidina Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailan Jailan eta jajahan Iran jadi orang Persia Iran mantak dibawa Jailani na kuari mautna di Baghdad jadinya nama masantren datang ke terbalik deui urang mah saminggu sakali balik geus ngancem bae ka kolot awas we saminggu ieu teu dikiriman awas kolot diancem ku anak blok imah teu balik deui langsung Baghdad masyaallah mantak jelana
dibawa baheula antara Iran jeung Baghdad tengah hiji terus pisah jadi dua Iran Irak jeung Iran sarua itu sajajahan kemudian dibagi dua. Nah kebenaran jalan masuk perbatasan antara Irak Iran didinyalah lahir Tuan Syekh Abdul Qadir anunya nama mejena keur ulin leutik keneh ngadenge suara ya mubarak kaget kan nyana keur leutik keneh sekitar umuran 5 tahun 6 tahun aya suara tepuguh timbana ya mubarak kaget jana lumpat ka imah kaget aya suara ya mubarak lumpat ku sabab ku saking sieun-sieunan naik ka para barang di para blok para muka rarasaannya kadeleulah jelema keur wukuf di padang Arafah umur 6 tahun geus bisa dedeulean gitu mata urang mah dedeulean teh kuntilanak pocong urang mah ieu mah deuleu blak geus dibukakeun hijab ku Allah bisa neuleun keur wukuf di padang Arafah kagetnya langsung turun bebeja ka emakna mak aya naon ari weus kan diais ku emakna aya naon cing aya naon tadi ngadenge suara ya mubarak kaget emakna ulah terus kaget sieun lumpat terus ka imah naik ka para ningali nu keur wukuf di padang Arafah diusap ku mana geus ulah loba omong cek mana geus aya pirasat makna ge bahwa ieu budak teh lain sambarangan urang ge nu jadi kolot ka anak lain-lain pirasat